warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laser tong disorotkeun ka dieu eta. Serap kana mata. Awas ya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Pengatur waktu penata acara nu kusim kuring divi hormat wabil khusus para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Masjid Jami Al Barokah, keluarga besar masyarakat Sempur Desa Pusar, Kecamatan Panongan. Alhamdulillah kalawan izin Allah hakikatna wasilah sababiyah aya pengorbanan urang sadayana, harta tenaga pikiran anu tos dikorbankeun ku urang sing jadi tabungan amal soleh. Oke, wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, para habaib, guru-guru urang sadayana nu sami nampa hadir di haflah mubarakah nu kalintang kusim kuring divi hormat, tur mudah-mudahan tambah-tambah kamuliaanana, diberkahkeun rezeki, diberkahkeun ilmu, dibere turunan nu saleh tur salihah nu mampu neruskeun perjuanganana. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat, kersana palurah beserta jajaranana, kersana bin Mas Pol, oke Babin Saade pamiaya, Pak bin Mas Pol maaya alhamdulillah tadi geus dipoto ti heula yang laporan. Mudah-mudahan ya para pemimpin urang sing saroleh amin, sing amanah amin, ya Allah ya Rabban. Oke, wabil khusus Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Panongan nu kusim kuring divi hormat beserta pasukan barisan serbaguna anu sami kusim kuring divi hormat, mudah-mudahan sing jadi benteng-benteng ulama-ulama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ayo mangga sami-sami urang manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat mi wassalam kalujengan bagi tetep salalawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, atba'ut tabi'in, ka para ulama-ulama salihin, katut ka para pengikutna, khusus orang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu, para kaula muda-mudi, para santri, kum sadayana nu hadir di tempat, calon-calon ahli kubur anu kusim kuring dipi hormat. Ridho
ini mending oreja disebut syarat ahli kubur. Nah, siap menikah kasar ting lu hadir disebut calon ahli kubur ngahaja ngomong gitu sabab khawatir ya dulur-dulur sim goringnya nu halaladir aya nu geus poho kana maot. Bener tuh. Loba zaman ayeuna jelema hirup tenang-tenang senang-senang udah pangkat udah jabatan ngabelan kedudukan ngabelan dunia ngabelan harta banting tulang lukut leket kesang nepi ka korban salat korban ngaji korban ibadah rarasan rek hirup salilana di alam dunia padahal Ajrail nuturkeun terus. Benar teu sadar Ajrail manuturkeun terus. Benar tak? Datang ke bebeja heula teu pilih kasih teu pandang bulu disikat bae ku Ajrail. Rek budak rek aki-aki rek nu beunghar rek nu malarat rek pejabat rek rakyat rek jenderal rek kopral rek kiai rek santri sikat ku Ajrail. Aya nu bisa nyogok ka Ajrail. Atuh kunaon bisa tenang-tenang wae sia. Mung ibadah sia. Rarasan rek hirup bae salilanda di alam dunia. Umat akhir zaman bapara rendek umurna jeung awakna doang aing tapi aing ngapene ge laku sia mounah wae aing pendek tapi laku yang pamajikan mah jangkung aing sabab baheula aing nyen program lamun aing pendek pamajikan kudu jangkung supaya anakna sedeng atau aing penek menang di nu penek anak gogorolongan meureunna aing pesek pamajikan kudu mancung jadi anakna irungna sedeng atau aing pesek pamajikan pesek anakna demes na deueuhan aing hideung pamajikan bodas alhamdulillah anakna hijau carulang atau aing hideung pamajikan hideung budak geuneuk meureunna. Itulah cara-cara memperbaiki keturunan. Tulis ya santri tulis. Biarkan pendek. Yang penting barangnya gede. Cita-cita na gede kadinya maksud aing ini ngeres ya kolot-kolot ya hadirin hadirat rahimakumullah nu ngaranna Ajrail teu pilih kasih teu pandang bulu sabaya disikat bener teu cek budak ngora untung aing ngora keneh jauh ka pae cek saha sia justru ayeuna keur ngetren nu pararaeh nu ngora ayeuna mah aing lain nyingsieunan agsia di jalan ngagoler di jalan dipariksa ku polisi budak ngora keur trek-trekan jalan eueuh aki-aki eueuh can mangih aing geng motor aki-aki Ya Allah ya Rabbana minta ke Allah penting ieu sing panjang umur bari bisa ibadah bisa tobat heula ka Allah amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban subhanallah untung orang masih diberi modal ku Allah komplit bener jasmani jeung rohani masih kena aya bener tingali dulur tatangga babaturan urang tahun kamari Rajaban masih kene babarengan seserian ngopi ngarokok babarengan tapi ayeuna geus teu aya di kieuna bener urang masih diberi kesempatan hirup ku Allah jasmani rohani masih kene komplit tingali dulur baraya tatangga urang jasmani rohani geus dipisahkeun ku Allah jasmani geus hancur ku bilatung geus hancur ku cacing rohani geus kembali menghadap Allah urang masih komplit jasmani sehat badan jag-jag rohani kehidupan masih kena karasa alhamdulillah ngan eta dua modal lain antepen jasmani kudu dieusian rohani kudu dieusian kudu adil hirup teh
Kan kalau lo mana jalan macam mana geus teu adil, mikirkeun si jasmani wungkul, si beuteung wungkul, rohanina kosong tina nasihat agama, rohani kosong tina istighfar, rohani kosong tina zikir. Bahkan majelis talim gigireun imah pura-pura budak bae teu ngadenge. Cicing bapak sia eta teh. Betul wae sia. Kiai mah gegerewekan mere nasehat pangajian di Al Barokah. Meni hese eta datang. Isukna ditanya, geuning ka teu datang penting. Lah di imah ge kadenge. Mantak lamun ngaji, kiai tong make speaker ulah. Jemplingkeun wae. Cabutan kabel-kabel speaker kabeh. Isukana demo, ai penting pere ngaji libur. Henteu. Geuning teu ngadenge suarana, teu make salon. Nah, sia manja. Teu daek indit sia ka masjid. Da di imah ge kadenge. Kudu gitu ayeuna mah, jangan peraturan DKM tah. Tiap ngaji putus-putuskeun kabel kabeh. Ame lieur jelema. Pandara ratang nyusul mah. Libur teu ngaji euy cenah dararatang. Pas nempo aya, oh aya, balik deui si goblok eta. Sugan terek asup. Hadirin hadirat rahimakumullah, loba jalma teu adil lirupna aya akan ukur mentingkeun isi jasmani wungkul rohanina kararosong. Ai jasmani naon eusina ase parabna naon kadaharan nu amis nu lada nu lejat nu gurih nu pait nu hasem hayoh didedet-dedet kana beuteung bener teu ai rohani naon parabna zikir istighfar tuh kiai beres salat maghrib ngajakan istighfar 3 kali tasbih 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 tambah zikir 100 hese neangan peserta wiridan beres sholat tinggal opatan baik aki-aki kokol bedug pasaran tibang dibawa tasbih 33 meni pegel sekalina kiai ngajakan dikir aya nama dikir la ilaha illallah nu biasana 33 aya nama 100 aya mah mun di tukang calangap omblong walau batu yang dikir pegel leher aing di bawah dikir 100 harudang gerah tapi maksakeun miluan bari molotov wah teu beres balik manehna mah datang ka imah panto ditajong buah pamajikan ngajengkang pamajikan keur nagok na panto coba majikan aku naon kak balik sholat maghrib ama kemakan goblok kiai goblok kunaon salah ngimaman lain salah dikir kunaon biasana 33 ayo cepek cangkel beheung kebel teuing dikir bae datang ka imah hareupeun imahna aya lapangan bulu tangkis tatanggana keur main badminton bulu tangkis celok nagok gigireun lapang neuleuh nu main badminton eta beheung gular gilar nu nutur kok tok 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 menyebutkan pegel dibawa dikir la ilaha illallah dikir 3 heuai 4 susah yang dibawa elingna itu jelema jasmani lamun telat teu dieusian sok leuleus aya teu urang dia rohanina telat teu dieusian gara-gara kamari teu milu ngaji gara-gara kamari teu salat ngadadak laleuleus eta jelema aya teu nu kitu eueuh tilok ibadah jag-jag wae eta tapi lamun jelat telat jasmani teu dieusian leuleus contoh Ramadan kedeung deui Ramadan sing panjang umur sadare amin pengalaman Ramadan tahun kebelakang baru tanggal 1 Ramadan Kerawang Cikampek umat Islam semuanya kompak puasa alhamdulillah tanggal hiji mah geuning make mah sabab badituna loba nu ngadadak kaserang ku panyakit mah tanggal hiji paruasa komo Kerawang Cikampek daerah sawah tetangga aing bari puasa maksakeun macul gawe ka sawah teu macul geus kelayang koloyong teu pararuguh da pengaruh jasmani telat teu dieusian kudu nunggu magrib bae. Ya Allah ya Rabbana begitu geus lohor
paculi angkat maksudnya rek balik ka imah lempang nagelengan sawah geus nyangeyeng dedelean geus kararoneng neulecai kiruh di sawah siga kolak padahal tai budak ngararambang eta datang ka imah pamajikan ngarengkol mabok jengkol keur sahur dihudangkeun mending ngagi begabe nyai geus masak can kakak leuleus apa ieu pamajikan hudang molotot ai kakak teh eling teh keur puasa karek tanggal 1 tahan katahan alhamdulillah bertahan 5 menit ka beduk maghrib geus siap-siap di tengah imah di ruangan tamu rek buka puasa bersama keluarga besar kabeh datang ninina akina incuna wana mamangna bibina lancina minantuna mitohana inguna bapana kabeh aya di absen keur marolototan kolak nebaskom di paralototan nungguan beduk maghrib rek buka puasa karunya eta nasib kolak ku incuna dikocek bae cek akina kunaon sia cu ngocek-ngocek kolak ame teu karasa bah waktu maghrib dur doho maghrib ngong ada di masjid waktu buka puasa telah tiba eta kolak ngakuak aing lieur diputar terus lu paling karunya cau samenit di kabuduk maghrib rek buka puasa karunya eta cau nasibna tragis geus telanjang bulat eta cau geus tanpa busana eta cau geus merosot kabeh cangkangna di polototan nungguan beduk maghrib dur beduk maghrib ngong ada di masjid waktu buka puasa telah tiba Allah nu adan di masjid can nepi kana akbar jauh geus beak opat bener-bener tanggal 1 Ramadan puasa dendam jauh disikat kolak disikat rujak hantem kejo hantem giliran beteng ungap kemerkaan ini taraweh sing guareang ungap coba imam taraweh na edan deh rally da eta nu laku imam taraweh kendor Karawang teu laku Allahu akbar makmum di tukang huai kan aing supir kieu mah bisa ngetem euy cenah molor lah goblok sing galoler aki-aki ngimaman taraweh teu laku karena sarokat geus digotong ku budak ngora selapkeun da bedung cek aki-aki goblok aing diperkosa ieu cenah diganti imamna ku nu ngora ustad muda cepat imam laku kun baik imam maca Fatihah teu mikirkeun tajwid jeung makhraj yang penting alhamdulillah cepet nyampe ke markas amin yang Bilalna saruana deh Allah sayyidina Muhammad jamaahna nanaon nana sia batur sallu alaih sholawat sia mah dua ngepung maling wah sia mah atuh pangaruh eta ka imam ngegerebeg imam nangtung langsung Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin balap Bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun la antum ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma 'abudtu lakum dinukum waliyadin Allahu akbar Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar at-tahiyyat ulah batur makmum siage imam capek tolol imaman mending ngos-ngosan atahiyat cuk malaikat
Mudah-mudahan bengek tak imam. Tapi aneh imam gitu laku. Bener. Kok mau ibu-ibu masuk pilihan ai taraweh? Baca di masjid mana taraweh? Itu. Emang nu kendor. Itu mah cepet. Kamar ge kula di ditu taraweh jam 8 geus beres. Balik ka imah sinetron kaburu keneh. Astagfirullahaladzim. Sakalian gembol jeung tipina ka masjid ku sia tolol. Edan matong kapalang. Pabeulit sia mah jeung TV. Laku nama eta imam teh gancang laku. Budak ngora resep da tanagana kenceng. Tapi ini aki-aki ripuh diburi. Budak-budak imam nih ngos-ngosan. Bubar taraweh 7 di gararotong aki-aki. Para ringsan. Nu hiji mah ini nilep beheungna. Atuh tina ruku kana sujud budak imam kan nyungsep eta. Geus lah imam edan tong dipake deui lah. Nyapekeun nu kitu mah. Cik atuh ti rajab ka rajab ti mulut ka mulut sing aya hasil kirang bara beres rajaban salat jadi khusyuk atuh tumaninah beunangkeun salat ngarasa tenang Allahu akbar nikmat ek naon guguru bugan bener teh satuju ya satuju kacape-cape karunya makmum nu arareungap beuteung uyuhan teu ararutah ge di masjid ya Allah ya Rabbana aya taraweh overdosis segala rupa makmum sing jarungkal sing galoler imamna overdosis ya Allah cik nyantai bae tumani arek ngudag-gudag naon deui atuh mangpang bumpung dibere waktu ku Allah sataun teh dina 12 bulan sabulan tah Ramadan pake ningkatkeun amaliah ibadah sabab urang can apal nah taun hareup panggih di jeung Ramadan apa moal meungpeung panggih jeung Ramadan engke gunakeun manfaatkeun jang tobat jang ningkatkeun kualitas ibadah insya Allah komo masjid Sakia Megana ya Allah indah banget warna catna adem kaca kabeh kebanggaan orang sempur ya mantak maaf ya moal ngarasa rugi duit dikorbankan baheula dipake nyeun masjid man bana masjidan fil ardi banallahu baitan fil jannah sing sajalma nyeun masjid Allah di dunia bakal dipanggieunkeun hiji gedung di surga ya al barokah teh bakal jadi kendaraan urang nganterkeun urang ka gerbang surga al barokah teh gegerewekan ke di yaumil mahsyar hei nu baheula nyumbang panggedena bari rajin berjamaahna hayo ti heula naik diharup di paimaran nu gede mah nyumbangna jeung rajin ka masjidna anu sedeng nyumbangna sok di tengah diukna di tengah nu saeutik nyumbang tuh kolong bedug kan baik di kolong bedug nu penting kabawa daripada tinggalin sia ngan nyekelna sing page besi kepleset nangkel coba eta aya jauh aya jelema gegerewekan gudag-gudag al barokah ke yaumil mahsyar masjid hayang milu naik arek ka mana hayang ka surga bala keur aing dijieun mere duit henteu henteu keun bae teu mere duit ge tanaga mantuan sugan ngakutan bata ngakutan keramik henteu deui keun bae teu nyumbang tanaga ge pikiran beres masjid dijieun milu ngeusian berjamaah minggonan pengajian nah eta ge henteu cek masjid jadi si hayang milu jeung aing atuh eueuh ka era sorry ya dadah tinggalkeun lebok sia teh moal diajakan ku al barokah moal sia
lamun rumah sate nyumbang duit teu nyumbang tanaga atuh geus jadi eusian makmurkeun ramekeun niatan iktikaf ke di masjid tadarus ke belajar ngaji teu bisa rek ngadon istighfar maca tasbih bagus cakep pemuda rajin di masjid nungguan lohor 10 menit setengah jam di keadaan lohor astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Orang tua banyak istighfar itu adalah biasa. Naon sababna? Tereh. Jadi kudu loba maca istighfar. Hei, kolot. Tapi anak muda rajin baca istighfar itu luar biasa. Subhanallah. Mantak anu bakal menang payung keteduhan di yaumil kiamah adalah pemuda yang rajin ibadah. Ya, ketingali ya wajah-wajah aya rajinnya. Rajin baralik di masjid. Oh panitia seragam lagi. Hebat. Geus lalu nasi seragam geus. Oh geus. Semangat. Alhamdulillah. Atak palurah bangga. Hei, lurah. Hei. Hei, lurah. Hei. Hebat. Boga warga ya hebat rajin ngaji alhamdulillahnya lurahnya ada ngete kadinya CS aing ngan kasep manehna wadas kasep aing mah geuneuk puas ya ini puas rojok waing sih ayo non kang kita gara bagerubu kita jangan ngerekam suara bagus jadi komplit yang media audio komplit tak yuk profesional ya nuki ngarana oh panaing boga kamera di imah gitu tak yuk profesional jadi suara nanti hasilnya DVD bukan hanya Asep Mubarok saja yang bergaya tapi suara audio visual yang hadir itu jelas kedengaran aya gitu nu deket mik tong tarik teuing sia tong kenceng teuing iya eta profesional nu kieu ngaranna sabab lamun kana mixer langsung wungkul teu aya dibantu mix suara nu hadir kadang-kadang camplang sip makasih Kang. Bravo buat kameramen. Subhanallah. Aing bieu ngomongnan bravo. Naon hartina aing eta? Oh, aing ge teu ngarti. Aing ge beunang ti lurah eta ngomong gitu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ya masjid bakal jadi saksi di poe kiamah. Amin. Tabungan urang ieu lain kan sekadar bangga bapak-bapak terutama nama ya mah lalaki para pemuda ayo siap ngamakmurkeun di masjid apalagi menjelang sebulan lagi kita menghadapi Ramadan betul nuansa bauna Ramadan harumna Ramadan geus kaambe ayeuna perasaan asa geus puasa bae ngan Rajab ayeuna nu puasa sunat geus can geus ekliwat siap puasa ya Rajaban geus ngalanu ujung we 3 poe nya 3 poe engke ujung Rajab terus Sya'ban asup Roma ulah di arep para Ramadan bae engke hayang menang Lailatul Qadar diusahakeun ti ayeuna berubah sikap lamun mulai berubah sikap tina Rajab pinter ngabersihan awak tina dosa Sya'ban ngabersihan hate tina loba panyakit jeung dosa Ramadan semakin meningkat kualitas ibadah siapa tahu kita yang ditakdirkan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, maka kadang-kadang ngasupkan Ramadan we ngarep Lailatul Qadar nek we tanggal 2 hiji 22 mah moal ibadah. Sabab cek kiai ge ganjil. 23 tarawih deui, 24 mah lain molor. Arek kan ngudag Lailatul Qadar. Sia Lailatul Qadar teu meunang, sia meunangna Lailatul Qadar sia. Aduh ampun. Ti ayeuna ikhtiaranana insya Allah sing menang kemuliaan di Allah amin paranjang umur orang dia nu halaladir bari garampang rizki yang bakal iba jadi jasmani kudu dieusian rohani oge kudu dieusi
Jasmani mah telat di esian sok leles lungse bener teh rohani kuduna dah balikeun ku urang lamun telat teu keesian ku istighfar teu milu wiridan teu milu ka pengajian asa boga dosa Gusti izin kaula ya Allah kamari pengajian minggonan di Al Barokah abdi teu hadir eta nu ku kiai dibahas sanca pikih nepi ka mana pikeun jelema nu iman mamapai masyarakat tetangga jamaah kamari hadir teu pengajian hadir kiai ngabahas naon neruskeun anjay ieu pikir coba ditulis teu ditulis sih wah kulah yang nulis ek diapalkeun hebat ieu mah kaliwat ngaji sapeuting bablas bae poho teu naon-naon ih asa teu dosa aya nu kitu di dieu mimitina loba cenah berarti di dieu mimitina ayo jasmani eusian rohani di eusian makana di bulan Ramadan di bulan Rajab Maulid Rabiul Awal biasanya dijadikan ke orang-orang Islam ahlu sunnah wal jamaah eta bulan teh dijadikan bulan dakwah bulan tolab ilmu sok hayo coba timimiti tanggal Rajab tapi kaya lagi sabaraha kali milu rajaban hayo teka hitung mana tinggal numpuk na eta ilmu bawani ku loba eta ilmu eueuh nu apal hiji-hiji acan balik ngaji ragak di jalan ilmu eta dibahas dengan kadaharan baik iya kamari mah kerajaban basi kuehna astagfirullahaladzim Aisyah tek neangan ilmu neangan kejo sia teh daya kadang-kadang budak sok itu teh tujuan budak kan kadang-kadang buludan dajaban neangan kejo neangan berkat mantak aing ceramah cuek mah nama ngobrol heureuy ulin sia mah lain ngaji sia mah dengan berkat diberi berkat damai mah nama menang berkat balik kadang-kadang ti heula beri sholawatan bunga mau berkat sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat hanya kal geuning saeutik meureunnan dileg-leg ustad astagfirullah nyeun fitnah wae sia eta berkat saeutik dileg-leg ustad naon maksudna sia ceng nya ustad mah kiai sok panggedena we berkatna beda gawena pada pengajian teh aya 3 sakola ieu teh hiji aya SDN saha SDN teh barudak SDN sudah datang nunutan SDN sudah datang nunutan nu kadua SMP saha palurah sudah makan pulang SMP sudah makan pulang nu katilu SMA aing naon SMA sudah makan amplop SMA sudah makan terima kasih atas dukungannya terima kasih Subhanallah. Bo, Pak, hadirin hadirat rahimakumullah. Maka napikeun umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban dijadikan bulan dakwah, dijadikan bulana syiar tolab sok sanajan sebagian pihak sebagian kecil masih anu nganggap bahwa nu kieu teh dolalah nu kieu teh cenah sesat bahkan anu ngaharamkeun masa bodoh silahkan Anda beda pendapat tapi tolong mampu saling menghargai betul gak? Anda senang rojaban syukur nggak senang jangan ganggu kami karena kami nggak pernah mengganggu Anda tapi kalau kami diganggu terus maaf Anda jual kami beli benar tak? Ya orang NU orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tong cicing kan. Ya mah dilayakan kayak jedog we. Ulah bangkit, betul gak? Betul gak? Silakan Anda mengaramkan tapi tolong jangan menghina kami, jangan meledek kami. Kami pun tidak pernah meledek Anda. Orang pandai diledek-ledek tinggal mau cicing orang yang ngajawab. Bener tuh? Majarkeun rajaban eueuh ti dituna haram teh ya. Aya nu ngomong aja ke mana rajaban eueuh ti ditu na kanji Aisyah ti ditu mun we sia ngomong eueuh ti ditu na Aisyah ti ditu mawa naon sia ti ditu panggijeng sasa di ditu irah sia rek ditu deui
mungkin liar eta jelema digitukeun. Kok Pak Haji jadi gitu? Bawana sakitu. Atuh lamun mung dikitu-kitunya ulah kitu. Tah kitu. Aing teresep kanu kitu. Matak ulah jadi jelema kitu. Eueuh ti dituna, eueuh ti dituna. Ya, nu ngaranna perayaan mah memang yang anyar aya perayaan mah. Ngan ngaranna peringatan mah teu anyar geus aya ti dituna. Panai dua kalimat peringatan jeung perayaan. Beda kitu ase perayaan jeung peringatan atuh beda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Aya modelna ieu naon perayaan, ngan jerona aya peringatan dibungkus ku perayaan. Naon maksudna perayaan? Dirayakan, disiarkan, dibesarkan. Nu teu aya diaya-ayakeun, kan perayaan. Tadina eueuh panggung diayakeun panggung, eueuh tenda diayakeun, bubar ge rajaban dibongkar deui ieu kabeh. Bener teu? Coba ieu pot kemang saya pot. Tadina ge eueuh di dia. Dibawaan ka dia. Atuh bubar ge dibawa ka nu bogana deui ieu. Bener? Daya diayakeun. Ngan jerona aya peringat dibungkus ku perayaan. Nah, pertanyaanna di zaman Rasul geus aya perayaan model kieu, make tenda, make panggung, make sound system, kameramen segala rupa. Can aya. Logika sejarah bae atuh Nabi rek nyawa kameramen ti mana? Si eta lagi can aya. Nabrek nyawa sound system di mana? Tukang sound lagi can aya. Benar? Itu perayaan, peringatan. Tanpa tenda panggung sound pun bisa kalau peringatan doang. Contoh imam beres salat isya ngajak ka makmum, "Hei jemaah, ulah kabar aliknya, baturan kula di masjid. Beres wiridan, beres ngadua. 10 menit bae. Aya non kiai? Kula rek macakeun tares sejarah Isra Mi'raj Nabi, urang niatan memperingati ngagungkeun di Isra keun di Mi'raj keun Kangjeng Nabi. Beres, tutup, doa, bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan. Teu make perayaan, teu kudu riweuh mamawa tenda ka jero masjid ka heureun-heureun. Nah ieu mah dirayakeun, nu teu aya diayakeun, nu tadina eueuh panitia diayakeun panitia. Bener? Maka ya ketua na, wakil ketua, ayo humas, seksi dana, seksi gada gidig, seksi cakah ciki, seksi riweuh, loba, seksi pisan, ya Allah, dah bubar gimana di pembubaran panitia deui pertanggung jawaban kepanitiaan, laporan jeung masyarakat jeung jamaah, benar, gitu. Nah di zaman Nabi can aya make tenda make panggung, mungkin yang dibid'ahkan seperti ini keadaannya. Kalau peringatannya aya, kumaha ase peringatan geus aya. Pan Nabi balik Isra Mi'raj menceritakan pengalaman Isra Mi'rajnya di depan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di depan Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha putrinya Rasulullah. Sampai Siti Fatimah nangis mendengar pengalaman terjadi Isra Mi'raj yang dialami oleh ayahanda Rasulullah SAW. Nangis Fatimah. Apa itu bukan peringatan? Itu adalah sebuah peringatan. Karena ada yang diingetin. Siapa? Fatimah yang mendengarkan. Dengan cerita Rasulullah diperlihatkan oleh Allah ketika Mi'raj. Banyak wanita-wanita muslimah, wanita-wanita umatnya Rasulullah di akhir zaman, ternyata gambarannya sudah diperlihatkan oleh Allah. Banyak yang disiksa, ada yang digantung rambutnya, ada yang dikeluarkan lidahnya dari pundak, lalu ujung lidahnya sampai ke neraka jahanam. Bahkan aya awewe anu kedil rojok-rojok ku malaikat, make baja nu dibelem dina seuneun neraka kana palawangan anak. Saha eta teh? Jablay anu teu kaburu tobat ka Allah. Boga panakol bedug resmi, tapi sok ngampihan panakol bedug sejen. Cicing sia nu garableg HP. Salaki batur di WA sia. Facebookan jeung salaki batur. BBBN sakali banter. Janjian yang salaki batur.
Padahal eta HP menang meuli salaki sia eta teh. Kenapa dipakai mengkhianati suamimu? Awas, aya nu kitu awewe. Zaman geus ruksak gara-gara medsos tah. Kadang-kadang loba keneh muka HP maca media sosial orang daripada maca Quran, bener teh. Geus eleh Quran termasuk aing kayak gitu. Diajakan maca Quran meni riweuh, panon meni burem. Maca WWA. Wow, ini berita apa? Wah. Isin jadi aduh ya Allah, pinterna kafir gitu kan. Betul. Misinya orang kafir begitu. Di satu sisi positifnya ada buat kita, banyak berita-berita yang perlu diketahui, tapi ingat di satu sisi negatifnya banyak umat Islam yang terlena sampai nggak mau baca Quran, nggak mau tadarus, sholat gegerebegan, dasih nanu SMS buru-buru. Kadang-kadang ribut salaki pamajikan gara-gara HP. Pamajikan asare kabongkar ku salakina ya HP-na nu keur ngabebe ngirim foto uning lalaki ya. Kadang-kadang dibalik lalaki na molor ku pamajikanna dipaling HP-na dibukaan. Isuk sia janjian sing sititin. Nah, nyaho enggak orang perapatan. Nanti salakina keur tibra kerek di banjur ku cai SMR. Salakina ngorejat, astagfirullah. Nah, sakeh aing keur molor. Sorry, Titin datang. Salakina ngahulang. Aing ka nyahoan. Negatifna loba. Bener teh? Positifnya orang bisa silaturahmi jarak jauh, benar. Ya Allah ya Rabbana. Ngan baur urang hati-hati tetap aya misi-misi batur hayang ngajurkeun Islam secara halus. Tilu strategi kafir untuk menghancurkan Islam di Indonesia, bukan dibom, bukan ditembak orang Islam Indonesia, bukan. Yang pertama adalah ibadul muslimin an islamihim, mereka berusaha menjauhkan umat Islam dari ajarannya sendiri. Biarkan mereka ngaku Islam tapi kita usahakan mereka supaya bodoh, tidak kenal terhadap ajaran Islam. Melalui apa? TV. Baheula zaman orang leutik, maaf ti magrib nepi ka isya barudak betah di musola ngaji, belajar wudu, belajar fikih, belajar tata cara ibadah. Tapi ayeuna tingali pengaruhna, masya Allah, karak asup SMP kelas 1 budak geus eureun ngaji. Padahal maca Fatihahna can bener-bener acan, ku indungna malah didukung. Capek maneh cenah sakola sore balik terus ke pengajian, di imah we ngaji mah di imah malin ngaji ribut jeung indung parebut remote. Nu hiji hayang dunia terbalik, nu hiji hayang da akademi. Da akademi mana etapannya? Idol lain deui, idol RCTI. Kapake ku aing ngeunah ieu. Beda jeung Indosiar da akademi. Tilu poe aing latihan eta. Giliran we Ramadan lain deui festival marawis aya benar. Abu opak geblong. Abu opak geblong. Emping cucur. Cek aing ge nini mun hadir aing make pampers. Tetanggung jawab sia samak bau ompol sia. Hahaha cacret beser sia. Pernah kejadian panitia ngabenahan karpet. Ini jaba memeh init kadi yang ngaleg-leg jengkol heula. Ih amit-amit karunya panitia. Hadirin hadirat rahimakumullah,
hiji upaya kafir hayang hancurkan Islam di Indonesia secara halus, ibadul muslimin an islamihim, mereka menjauhkan umat Islam dari ajarannya sendiri. Biarkan mereka mayoritas ngaku Islam, tapi usahakan, kata mereka kafir, Islam supaya bodoh tidak tahu ajarannya sendiri. Mantak ngeri zaman ayeuna, ironi zaman ayeuna, aneh zaman ayeuna. Indungna haji, bapakna haji, anakna kuliah semester genep teu nyaho fardu wudu acan. Mahasiswa teu nyaho fardu wudu. Masya Allah. Kudu balik deh sia KTK. Tingali keberhasilan mereka menghancurkan Islam secara halus. Benar. Tong kakak batur, balik di dia rajaban, ibu, bapak, panggil anak orang kabeh. Hiji-hiji. Pada wudu asa bara? Ulang. Ya. Oh, kayo periksa. Atau bapakna ka pamajikan. Nah, dia nah, pardu asa bara. Nah, cekek nyerakeun aing sia. Baru-baru anakna inungna gitu apaleun cenah. Ya Allah ya Rabbana, ngajaukeun umat Islam tina ajaranna sorang supaya umat Islam bodoh waktuna ngaji ti magrib nepi ka isya. Ayo ngagugulung TV. Benar? Loba kolotnya ka TV daripada nyaah ka anak. Masa bodoh anak marek ngaji rek henteu rek salat rek henteu masa bodoh, nu penting sinetron aing teu katinggalieun. Secara tidak langsung gitu kolot ayeuna. Tapi teu kitu kabeh Asep, aya nu amanah, aya nu tanggung jawab. Kadang-kadang memeh magrib geus dicabut listrik TV, antena dicabutan. Ayo ceng, pengajian, ka masjid jeung Abah buru berangkat. Nu awe mah anterkeunlah budak ka pengajian. Hebat eta bapak gitu, tanggung jawab eta teh. Ngaji, siap, salat, nu lalaki ku bapana. Mana sarung? Kamar bah. Bapak. Wudu heula di dia, hayang neuleuh aing wuduna. Diajar teh wudu di pengajian, di ustad, di kiai. Diajar bah. Coba praktek. Hebat rapi. Niatna kumaha? Ieu Pak niatna ieu. Alus. Beres salat aya 2. Aya bah. Ceuk saha? Ceuk kiai di pengajian syahadat ieu tah. Bagus. Menang ti sae tah? Ti kiai di pengajian. Oh, berarti Abah kudu nganuhunkeun ka kiai. Siana le teu? Kiai na sok ngarokok. Ngarokok bah da ahli hisab. Siana le rokona naon eta kiai? Samsu bah. Geus. Ayeuna peuting dikirim ku aing 10 dus. Lain nyengir mikir lalaki sia. Pelit sama ka ustad deui. Kitu kudu nama. Ayo salat jeung Abah berangkat ka masjid. Berangkat. Dan sekadar nitah wungkul ka anak lain. Lolobana kolot ragrag wibawa di hareupeun anak, leungit wibawa di hareupeun anak gara-gara kolotna pinter nitah hungkul tapi teu mampu nyontoan. Tong nyalahkeun ting ka budak euy. Naon teh budak ayeuna mah hese diurus. Kumaha indung bapana. Budak mah doang kacang kumaha tuturus. Tuturus nangtung kacang nangtung, tuturus dengdek kacang dengdek, tuturus nguyupuk ngalayah kacang lagi di handap. Budak mah doang kacang, tuturusan ku bapana. Bapak nu boga tuturus kebon kacang indungna kebagian kabeh urus tak kebon 2 bulan sekali koret ulah barala wae sia loba orai contohan tuturusan ceng ayo salat jeung Abah kitu ieu mah lain salat bapaknya ngajendong wae di mah. Nya budak ngalawan. Abah ge tilok salat. Nya ih amit-amit. Ka budak manita ngaji, indung nama nongton. Bapak nanya kitu deui, kana berjamaah teu beuki. Benar? Mun disamper pengajian, alesan nyeri sampean, teu cara aya hiburan, jauh ge kukurusukan.
Komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjidmu salat coreng cang tiluan ge ejeung tihang. Berarti duaan untuk aya tihang hiji. Tak enak yai lamun ieu barokah engke direhab deui ayeuna mah nyeun masjid kudu paloba-loba nyeun tihang di jero. Ame kadeuleuna rempeg wae. Hebat sempur mah masjidna mewah lohor asar maghrib isya subuh pinuh kuno salat ku tihang. Si nama hiji we aki-aki kagencet tihang kieu. Sia budak ngora nyengir sia tapi mikir reksa nu neruskeun ieu di masjid. Urang siap budak ngora siap. Siap budak ngora siap. Siap budak ora siap. Takbir. Sallu ala Muhammad. Sing saroleh doakeun amin. Butuh penerus bener teu? Masjid sakia alus napira korek bangkrut. Gara-gara kolot geus ada reueuh. Benar? Santen nyieun penerus ti ayeuna berkesinambungan nyambung terus moal pareum-pareum ya syiar. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Hiji, pelor kafir jangan hancurkan Islam di Indonesia kudu diwaspadai. Mereka berusaha menjauhkan umat Islam dari ajarannya sendiri. Yang kedua, gosul fikr. Ya pelor halus. Orang kafir yang hancurkan Islam di Indonesia lain ditembak lain di bom lain, tapi gosul fikr menghancurkan akal pikiran umat Islam. Dengan minuman keras, dengan obat-obatan terlarang, narkotika, narkoba. Naon sababna? Lamun jelema mabok arak, maaf akal sehatna diangkat, iman diangkat. Nabi geus ngabejaan jelema nginum arak, iman diangkat. Lamun paeh keur mabok nginum arak berarti teh jelema teu mawa iman. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Ya nu kudu diwaspadai. Mereka berusaha kenapa mayoritas umat Islam lain aki-aki nu di Indonesia nu dihajar ku narkoba budak ngora. Nah budak ngora sabab ieu masa depanna ieu Islam ieu. Di leungeun barudak ngora kemajuan maju mundurnya Indonesia, maju mundurnya Islam ada di para pemuda-pemuda kita. Supaya ajur ke Indonesia, ajur bangsa, ajur agama Islam, pemuda-pemuda nu diarah ti ayeuna diajur-ajurkeun akalna melalui apa? Narkoba, narkotika, minuman keras, bir, mensen, arfut, vodka, brandy, Jennifer, Alexander. Ngapal kena yang tadi? Ya Allah ya Rabbana, ku ganjana nyimeng geus sakau lieur. Allah, anggur merah. Blok abok overdosis belah jantungna ajur kusek kubur geus dianterkeun ka kuburan nu nganterkeun balikan 7 langkah anu nganterkeun mayit dihudangkeun ta mayit dihudangkeun di ku Allah nu paehna mabok teh aya pangaruh keneh meureunnan anggur merah. Begitu hudang masih aya liar aing poek ieu cenah. Ana aja sararem pieu ya. Malaikat datang, "Marabbuka." Anggur merah. Goblok mabok. Dihajar ku malaikat huluna. Ajur huluna tanu mabok. Hirupkeun deui ku Allah. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila yang disiksa itu mayat yang durhaka ajur badannya, maka diganti dengan kulit dan daging yang baru, lalu hidup lagi. Lalu gimana? Ditanya lagi sama malaikat. "Wa nabiyuka?" Dahsyatnya masih mabok. Kesel malaikat. Ngagohak eta mayit. Sungguh teganya. Layak ku malaikat layak.
Oh, sia hayo. Awas yang, ulah kapangaruhannya, ulah kapangaruhan. Narkotika, narkoba jauhi apapun itu jenisnya, bentuknya. Sabab naon marekena maranehanana kafir hayang ngancurkeun akal sehat umat Islam. Lamun akal sehatna ajur ku narkoba jeung narkotika minuman keras, hati-hati leungit akal maka leungit agamana. La dina liman la aqlalah. Teu sampurna agamana hiji jelema lamun leungit akal sehatna. Pantes teu saeutik kejadian anakna mabok nepi ka berani merkosa indung. Maaf loba kejadian bapakna mabok merkosa anakna sorangan. Itu banyak terjadi. Gara-gara mabok akal sehat leungit, anak maehan indung, anak maehan bapak. Banyak terjadi. Naon sababna? Akal sehat leungit, iman diangkat. Na'udzubillah min. Yuk jaga barudak. Ku minuman, ku narkoba, narkotika, budaya. Hati-hati. Dihancurkan akal pikiran umat Islam. Budak ayeuna geus mulai teresep karena budaya-budaya Islam. Resepna ke barat-baratan bae. Yang Islami dong, jangan yang barat mi. Sabab barat mi pamajikan Mas Bejo. Yang Islami dong, kasidah, rebana, tak tung 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 ting 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 tak tung 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 ting 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 ting. Hebat. Rebana, rebana, imam. I don't know why. Maghrib narungkun awi. You said goodbye. Just let me know you didn't go. Forever my love, please to be one. You make me cry. Batur adan awong-awongan ya di rungkun awi kieu maghrib bijil narungkun awi. Incu aing. Cek jurig teh incu aing. Incuna kunti. Ih. Ku budaya, ku passion. Naon passion? Pakaian. Ajor Islam, terutama awewe nu dihajar. Kadang-kadang busana ayeuna masya Allah panjang nama rok teh panjang. Belahna digigir. Belahna nepi kana cangkeng atuh ngalengkah menikah deuleu. Ceknya nama pantes meureunana. Ih aing meuneh hayang ngegel aing. Ih sebel. Senang betul. Ngoblok tekelek kemana-mana pakaian majarkeun teh modern Asep modern. Lain modern. Ih Asep ieu mah baju gaul lain gelo. Gaul naon. Kelek kemana-mana. Kodong-kodong legging. Ih amit-amit. Benar tuh? Loba nu kitu loba. Lain anak nawa nepi ka kolot nae disasar ku kafir ayeuna mah. Nini yang make legging. Pangmelikeun ku incuna warna pink. Na juburna gambar Hello Kitty. Jejeuna gambar Frozen. Hareupna aya Upin Ipin. Bari mereka di hareupna betul. Ku aing dibaca hareupeun nyana. Nya nini betul-betul peot. Ini make legging, mending ngepres, masya Allah, lari pagi, sehat. Ngaliwatan masjid, kiai balik ngimaman sholat subuh, milu lari. Aya diburi kiai, aya kaharep bujur nyitak. Cok kiai, wah, rasaan aing wiridan deui ya cenah. Kiai langsung bari lari nyakal tasbih, subhanallah.
hanya le jubur meninyitak buaning ku nyitak ka jubur ngalengkah nepi ka disada saperak cek kiai diburi cek kiai ulah saperak goceng dibayar ku aing cicing gandeng wah gandeng kan wes liwat aing ceramah ngadon riweuh di darieu iban ser cicing wae kunaon sih coba banser neangan karungan tak budak dia tuh. Allahu Akbar. Bo benar tak kupesian umat Islam diruksak benar perasaan mehna mah busana muslimah rapi cek sa cantang tu cek syariat rapi sok sanajan tiung nepi ka nyake kana beheung kahanap ngebentuk tubuh masih katingali eta tetep cek syariat mah teu sopan maaf kupingkeun hei kita balik deui ka dieu ya muter meureunnan ka dieu geus diuk cek diuk nya geus tong agang didoakeun sing soleh amin didoakeun sing jadi mubalik ya nya didoakeun tah jadi mubalik ya saingan aing ge meureun ya Allah cantang tuh rapih cek syariat sok sanajan tiungnya ke kana beung katutup kulit katutup tapi lamun bentuk lekuk tubuh kelihatan ngabentukna itu cek syariat teu sopan Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha ka sahabatna Fatimah sami namina Siti Fatimah binti Umais Siti Asma binti Umais saur Siti Fatimah bari nangis Asma ka dieu sakedap aya naon geulis Fatimah anjeun nangis lain tingali itu di beh jauh aya jelema loba keur ngagotong naon ngagotong mayit aya nu maot aya baheula macan aya keranda jadi lamun anu maot teh dipanggul tina punduk dibawa ka pemakaman aya saur Fatimah mayit eta nu dibungkus ku kain teh Fatimah terus anjeun nangis ku naon Asma kaula ngarasa isin ku Allah isin ku naon meureun kaula ge lamun maot kitu dibungkus dipanggul ka makam leres naon nu ngajadikeun anjeun isin Fatimah tingali eta mayit dibeungkeut rapih kitu nepi ka lekuk tubuhna jelas katingali lekuk bentuk tubuh terus anjeun nangis isin Asma kaula isin ku Allah lamun lekuk tubuh kaula katingali ku batur kaula ngarasa isin ku Allah makana kaula wasiat di mana engke kaula maot wayahna pangnyeunkeun keranda jang nutup lekuk tubuh kaula tidinya sejarah mimitina aya keranda aya pasaran Siti Fatimah nu pertangga nganggo bahasana naon di urang pasaran saminya Cikampek, Kerawang, Bandung, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Tasik nyebutna pasaran. Lompat ke Bekasi kurung Batang. Lompat ke Jakarta keranda. Lompat ke Malingping kurung Dedes. Lompat ke Lampung Geladak. Lompat ke Jogja Banduso. Lompat ke Semarang Rondo. Eta teh beungharna Indonesia teh ku bahasa ge geus beunghar. Nupang beungharna Sunda. Beunghar jasa Sunda mah bahasana kalimat hiji weh makan bahasa Sundana saabreg-abreg tuang neda emam dahar ngawadang barang hakan nyatu tuh mulai naik tensina tah lolodok teteli jajablog nah gagares aya deui tah oh eta mah bahasa asli sempur eta mah gagares itu bahasa Sunda Masya Allah tapi kan masing-masing porsina aya jang saha jang sana aya kiai nuju tuang embe eker nyatu bahasana aya masing-masing bahasa Indonesia mah hiji we makan kiai sedang makan kambing sedang makan tak kiai jeung embe meni sarua kiai disarwakeun jeung embe
Ampun. Awas tah. Pasien awas ngaruk. Rarasaan mah menang geus rapih, tiungnya ke kana beheung, tapi lekuk tubuh masih katingali bentukna ceuk syariat itu adalah belum sopan, belum rapi. Neng jaga Neng, awas. Barudak urang jaga aurat insya Allah. Melalui apa lagi kafir menghancurkan Islam secara halus di Indonesia. Yang ketiga yang harus dipapari, bahkan saat-saat ini geus kena eta pelor, eta virus kena ka umat Islam. Naon nu katilu? Tafarruq bainal ummah. Mereka berusaha memecah belahkan umat Islam. Orang kafir mah tepuk tangan, napa Islam jeung Islam ribut. Benar tuh? Benar tuh? Awas atuh ulah dimanfaatkan ku kafir, boga misi manehna mah yang hancurkan Islam di Indonesia secara halus. Dengan cara tafarruq bainal ummah, memecah belahkan umat Islam. Kata mereka, gua nggak takut Islam banyak mayoritas di Indonesia. Karena Islam meskipun banyak di Indonesia tidak mampu bersatu. Yang mereka takutkan, kata orang kafir, takut kalau seandainya umat Islam yang di dunia adalah mayoritas Indonesia yang terbanyak jumlahnya, apabila Islam Indonesia sudah bersatu, itu yang mereka takutkan. Loba itu ngahiji majang naon, ibarat buih budah lautan, kagoncang seetik pecah, loba nama ngan pisah. Ayeuna teh Islam Indonesia teh keur kitu, ayeuna teh keur gampang dipecah belah. Bahkan Islam jeung Islam ribut, kafir nu tepuk tangan tuh cep Ahok nyengir nyana mah nyengir nempo Islam di araradu teh resep teh bener teh nyengir nyana mah aing dalang mah tenang nu nyekel golekna urang dijieun wayangna diadu-adu daek bae. Kadang-kadang akidah ditukerkeun jeung duit, agama ditukerkeun jeung jabatan. Cek saha demi agama dijieun simbol. Maaf, demi jabatan geuning di luhur nama. Nepi ka ribut silih babet silih jotos parebut kursi. Cing itu kebagian kursi mah atuh makal we ti imah. Geus ke banser mawa kursi ka ditu tah. Tunda di ditu tah sia tong ribut tah kursi hiji ewang gitu. Ya palang ngerakeun pisan. Pira kurang boga wakil model kitu ribut wae. Bener tuh? Mending pikirkan rakyat tuh kumaha nu sangsara supaya sejahtera. Nu teu mampu supaya jadi mararampu da Indonesia teu beunghar ya teh beunghar. Hayang maraban Indonesia rakyat sa Indonesia mampu ku Indonesia diparaban hartana loba Indonesia teh. Komo Arab Saudi mah teu percayaeun Indonesia moneter tuh Arab Saudi enggak percaya. Indonesia tuh berkah, uangnya banyak, orang-orang Saudi begitu bilangnya. Kenapa? Buktinya tiap bulan yang umroh ribuan berangkat. Haji nepi ka ngantri yang hajian. Nepi ka nunggu 10 tahun sedangkan ongkos pang mahal di Indonesia. Maaf, orang Arab teu percaya Indonesia moneter. Bohong Indonesia moneter. Buktinya Indonesia banyak uangnya. Sabab di Mekah, di Madinah, jamaah umroh jeung haji pinuh ku orang Indonesia. Berkah cirina eta Indonesia. Alhamdulillah. Bahkan di pasar, di pertokoan, di tempat belanja pinuhna ku orang Indonesia. Terkenal eta Indonesia di Saudi. Tak cek orang Arab, kullu jamaah Indonesia min ahli jajan. Jadi jamaah Indonesia mah ahli jajan. Di masjid Karak, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Batur mata darusela di Masjid Haram sing gerebeg ari nit ka toko milihan koka, milihan batu ali. Masya Allah, ngeri. Tapi tetap Indonesia terkenal kaya. Alhamdulillah. Orang Arab terpercaya bahwa Indonesia moneter. Justru Indonesia kaya.
Yang umroh banyak, yang haji pun banyak, nu balanja oge lolobana orang Indonesia. Bari teu nyambung bahasana oge teu bari sabasa Arab, maraksakeun baralanja wae. Nyaona halal unggul, halal? Halal. Orang Indonesia teh belaguna gitu teh. Nawar teh kana dagangan orang Arab, halal, halal. Cek orang Arab nu dagang, haram. Wah. Geus teu jadi meulina da haram. Halal. Ya Allah, loba Indonesia gara-gara bodoh tuh bisa bahasa Arab teh gitu tariweuh. Minong ribut yang orang Arab. Kuna hercai di tenda. Orang Arab datang. Kopna orang Arab jadi gintan, kola jadi gola. Agullak. Maksudnya aku lulaka. Agullak. Orang Indonesia malah boro-boro ngagolak deuleu sahengge encan. Orang Arab ngahuleng mah huwa saheng. Apa itu saheng? Cek orang Arab daripada ribut aing geus pamit ayo khalas syukran. Salah deui wae orang Indonesia. Disangkana syukron teh ngaranna. Oh sia syukron ajum. Cek orang Arab mah huwa ajum. Reweuh. Salagi pamajikan silituyun orang Indonesia reka Masjidil Haram. Orang Arab gegerewekan di burieunana. Pan orang Arab lamun ngajakan ka masjid teh haram nyebutna. Ka Masjidil Haram teh. Haji haram. Molotot orang Indonesia ka tukang. Cuk lalakina, cuk saharam pamajikan aing. Samaruk haram teh haram berenang eta, haram teh ka masjid, haram ka masjid gitu. Orang Arab jadi kesel, nyusul lempangna, nyalip lah lempangna. Pandai orang Arab minta jalan teh, haji torik teh jalan. Haji torik, molotot teh orang itu, cek satorek, aing ngadenge. Ribut deui wae. Eta tah Indonesia teh gara-gara bodoh teh kitu tah. Tak ulah jadi jelema bodoh ih. Ngariweukeun batur. Jelema bodoh teh. Mantak pasantrenkeun barudak teh insyaallah aya kumaha santren mah. Sabodo-bodona santri aya hujah mah aya. Eta kelebihan santri teh sakitu. Ingat harita santri. Santri kawin menangkeun santri deui gitu. Ngan pasantrenna tasawuf. Nu lalakina tara neuleuh bikang. Anu bikang kitu tara neuleuh lalaki. Ngajodo. Kawin geus halal malam pertama di kamar. Jadi rarasaan sieun haram keneh meureunan padahal geus halal eta. Sementara paduduaan di kamar. Pan setrum beda paduduaan. Lampu 5 watt berem deh. Percis gua ini pelet. Ya si panganten lalakina nu santri teh ya hayang nyium. Tapi sieun era. Beneran santri awewe naten panganten awewe aya tompel di dia hideung. Tompel hideung, karang hideung lah. Santri hujahna ya wae. Neng cek pamajikan anak naon sih eta dina piepi buleud hideung naon dijawab eta ku panganten awewe nu santri teh cek abah kiai ge di pasantren nu buleud kieu hideung mah Hajar Aswad. Yuk panganten lalaki ngorejat, nu bener neng, nya, pernah ngadenge ti abah kiai di pasantren, setiap urang ka Mekah sunat nyium Hajar Aswad. Lamun bener eta Hajar Aswad, urang cium, santri mah gitu, cara untuk raba gurubuk teu pararug, pakai cara, geus asa kitu we Kaur sieun ditulis aing ku santri. Tah eta. Budak ulah dihantep bod.
bodoh, ripu jadi jelema bodoh. Kainung bapak lagi milu riweuh, lamun jadi jelema bodoh. Kan aya deui mah bodoh, karunya eta jelema bodoh. Budak bodoh, budak leutik wajar lah sok ngalawan kadang-kadang. Di SD di sekolah guruna ngagaroa, cek guru bari ngajarkeun masalah kiamat ka murid-muridna. Ceng, dengekeun. Dina hiji waktu dunia terjadi kiamat kabeh ajur. Langit ajur, bumi ajur, bulan bintang panon peragag kabeh. Eueuh kahirupan. Ngodeg-deg eta budakna muridna kabeh. Siun meureun ada serem eta na ditakeun kiamat guruna. Ai celetuk ai budak badeg hiji. Bader eta budak. Ngacung. Guru. Naon sia? Kunaon sia mah teh sieun? Rek nanya kula, nanya naon? Engke lamun kiamat ajur kabeh sakola libur. Cek guruna atuh libur, pan aing ge modar. Oblok da murid ieu amit-amit. Kadang-kadang jeung budak hati nyambung. Nyaritakeun kiamat nyeletuk muridna nanya ai sakola libur engke cek guruna atuh libur goblok pan aingna ge modar. Aduh aing modar sia modar gawe modar guruna kesel keur serius-serius eta murid make nanya kitu pan kesel guru aingna ge modar sia ge modar gawe sia bubar. Baralik murid kesel guru ka murid yang harapan murid bader ih amit-amit ku bodoh mah kitu ngariweuhkeun sararea aya guru nerangkeun teu bener bodoh deui wae ya muridna deui keun ieu mah cari jelema bodoh we lah. Cek guruna eta ka muridna maju si Aceng ngaranna si Udin Din maju nyapa saha nu nandatangan tek proklamasi nanya sejarah. Ai si Udin perasaanana dituding ku guru. Cek si Udin lain Udin pak, Udin mah teu bisa nandatangan. Ai guruna teu nyambung deh cek guruna jawab saha nu nandatangan tek proklamasi. Maksudna mah Soekarno Hatta sejarah ngan si Udin salah tanggap. Cek si Udin coba lain Udin lain Udin mah teu bisa. Guruna kesel balik sia tanyakeun ka bapak sia. Si Udin balik ai bapana jawara preman datang ka imah keur ngasah golok bapana rek ngalas suluh nempo si Udin anakna balik can waktuna. Udin sia geus balik can geus bubar eta sekolah kita balik ku pak guru nah dipitnah Udin. Dipitnah naon sia? Udin cenah nanda tangan proklamasinya. Udin teu bisa pak. Udin mah henteu. Cuk bapana sarua eta preman. Bodoh deh. Cuk bapana sudah goblok eta guru. Anak aing dipitnah. Moal golok. Ngontrol ka sakola. Pak guru keluar. Pak guru keluar. Aduh bapana si Udin mau golok. Anon Kang, aya naon anak aing nepi ka balik ceurik dipitnah nanda tangan tek proklamasi geus nyaho budak can bisa nanda tangan ulah kitu atuh sia mitah ka anak aing keribut-ribut lurah datang ngaliwat lurah reuwas cek lurah aduh ya masyarakat aing aya naon dieu paras ya sambeurkeun ku aya naon Kang aya naon ieu Pak Guru teungeun apa lurah si Udin teh anak kula balik diusir di sekolah kunaon nya dipitnah nanda tangan proklamasi pan nyaho budak kula mah leutik keneh can bisa-bisa acan nanda tanganna ajak Pak Lurah geus tibang nu kitu make diributkeun geus ulah ribut lah masalah kitu ngerakeun pisan ih ngisinkeun masyarakat jeung guru make ribut ku segala orang tua wali murid ribut jeung guru geus tong ribut mana tek proklamasina tanda tangan ku aing ka dieu loh saruana bodoh eta menjadi grup bodoh kabeh eta
teu nyararambung kabeh eta. Awas, ulah diantep bodoh anak urang cenah ngararaji. Amin. Supaya bagja urang indung bapana kasyafaatan ku anak nu saroleh ahli ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kembali urang diberi keuntungan ku Allah, jasmani jeung rohani masih komplit. Jasmani eusian rohani ge kudu dieusi. Ngeusian rohani di bulan Rajab ayeuna sok sanajan eta perayaan teh ti nabina anyar aya na eta perayaan nya bid'ah kategorina, tapi termasuk kana kategori bid'ah mahmudah saur Imam Syafi'i. Naon bid'ah mahmudah teh kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu teu aya ti nabina tapi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma' qaul ulama, itu disebut bid'ah terpuji. Nya teu aya ti nabina make panggung tenda sound system kikian can. Tapi sok sanajan can aya ti nabina eusina ieu perayaan teh geuning henteu bertentangan jeung Quran jeung hadis. Sabab eucina ieu perayaan Rajaban teh ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Sedengkeun ngagungkeun Kangjeng Nabi teh dipiwarang ku Allah aya dina Quran surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wallahu a'lam bimuradih. Maka sana jalma nu iman ka Rasulullah, jalma nu ngagungkeun Rasulullah, jalma nu nulungan syiarna agama Rasulullah, jalma nu nurut kana parentah sunnah Rasulullah, itulah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah. Eusina Rajaban teh bukti iman ka Rasulullah. Dalam teu arar iman mah moal kadar ieu bener. Da ceuk nafsu mah mending di imah. Maaf bapak ibu pemuda, loba nu jadi karyawan, loba nu gawe ti isuk nepi ka magrib karak balik. Ceuk nafsu mending di imah sare istirahat, tapi iman ngadorong pepeuriheun sia minggonan rutinan ngaji teu milu, atuh Rajaban satahun sakali masok kaditu hadir ngaji. Tuh, gara-gara iman. Nafsu ngahalangan di ulas ya tunuh, cek iman keun bae tunuh ge molor we di tempat Rajaban. Da pernah kiai nerangkeun baheula cek iya di pengajian nu molor keur ngaji menang ganjaran. Mentak dijadikeun dalil we eta teh. Saya teh mah tiap ngaji molor we saya teh. Asa can manggih aing dina kitab hideung lagi eueuh. Jelema molor di pengajian menang ganjaran pugu menang elai. Ngacai. Dahdir. Iman ngadorong. Cek nafsu ulah lapar iman ngagoak ih panitia ngejo panitia. Makanya yakin halal diri ka dieu lain gara-gara si Asep Mubarok, lain gara-gara para panitia di dia lain, tapi gara-gara iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajaruh eusina peringatan Isra Mi'raj teh naon? Ngagungkeun Nabi. Atuh anu diagungkeun ku urang Kangjeng Nabi ieu. Sabab tina 124.000 nabi 313 rasul, kita untung jadi umat akhir zaman, umatnya nabi terakhir, umat Nabi Muhammad SAW yang diisrokan, dimi'rajkan oleh Allah. Hanya satu nabi, satu rasulnya Allah adalah Nabi Muhammad. Bagja orang jadi umatna. Nu sejen mah teu diisrokan dimi'rajkeun. Nabi Adam ge ngalaman diturunkeun unggul ti surga ka dunia. Nabi Idris diangkat unggul nepi ka langit kaopat, ngan teu balik deui bejana betaheun cenah di ditu. Eta percaya susul nyunggu sia ka ditu. Nabi Isa naik tapi bakal diturunkeun deh ngan waktuna lila, jenjang waktuna lila. Tapi nudu alami ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik turun waktunya singkat. Aya nu nyebut 1 menit, aya nu nyebutkeun 5 menit, aya nu nyebutkeun 10 menit. Mana nu bener Asep? Mun beda pendapat aya nu 1 menit, 5 menit, 10 menit eta perjalanan Isra Mi'raj kabeh ge bener. Heuh maksudna wajar aya perbedaan kitu jam menit. Naon sababna? Sabab harita can aya nu baroga jam. Nu penting urang yakin, urang iman, urang percaya bahwa Nabi Muhammad ruh dan jasadnya Isra Mi'raj dengan waktu yang sangat singkat. Kok bisa? Jawab ku iman, subhanallah. Sebab itu kemauan Allah. Subhanallah, sebab itu kudrah iradah Allah. Subhanallah, itu adalah pekerjaan Allah. Sanu wani ngahujah ka Allah. Leuwih ti kitu Allah mampu ngayakeun. Bener.
Iman bagian anak eta. Allah maha mulia maha suci nu diberangkatkeunana jalmi suci anu ngawalna makhluk anu suci anu patuh ka Allah malaikat Jibril. Inilah manusia paling mulia, manusia paling Muhammad paling sempurna. Kau begitu sempurna di mataku, kau begitu indah, kau membuat diriku akan selalu memujamu di setiap langkahku. Bukan selalu memikirkan dirimu, tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa, kau adalah nabiku. Kau adalah rasulku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh nabiku, kau begitu sempurna. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang di depan saya, terima kasih. Pemuda panitia, terima kasih. Pak Lurah, terima saweran. Sekali lagi yang di pinggir saya minta tepuk tangan. Di depan saya minta tepuk tangannya. Samping saya minta tepuk tangannya. Ya Allah. Pak Lurah, saya minta tambahan ongkosnya. Saya khususkan Pak Lurah untuk sohib saya, Akhi Nabillah Banser. Tolong Pak Lurah. Dari duit engke. Pokoknya nangtung salila-lila. Geus biasa. Siap. Jadi bentengna ulama. Alhamdulillah. Tah. Beka mana sih tadi teh jadi poho? Ah eta kitu. Wa azzaru sina geuning Isra Mi'raj teh ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Sabab daya di Nabi pilihan Allah nu paling mulia paling sempurna Nabi Muhammad. Allah can nyiptakeun ya alam dunia jagat raya ti payun Allah nyiptakeun nurna Kangjeng Nabi Muhammad. Setelah Allah menciptakan nur Nabi Muhammad, Allah ngadauh kaita nur kaita cahaya, khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Saur Allah, kaula nyiptakeun anjeun he nur, kaula mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Ya hebatna Rasulullah. Belum digelar dohirnya ke dunia, tapi cahaya nama sudah dipersiapkan oleh Allah. Subhan. Baru dari nur Rasulullah Allah menciptakan yang lain. Arash, Lauhil Mahfud, Qalam diciptakeun tina nurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nu ta'ajib ketika Allah menciptakan Qalam dari nur Nabi Muhammad. Setelah tercipta Qalam, Allah ngadauh ka Qalam, hei Qalam, uktub, hei Qalam, tulis ku anjeun. Ceuk Qalam nulis naon Gusti? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Nabi belum digelar ke dunia, tapi kalimat tauhidnya sudah tercipta. Kumaha teu bangga orang jadi umat Rasulullah. Betul. Makanya yang membuat kita mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan orang kafir, karena kita mempunyai cinta dari Rasulullah SAW. Kita memiliki cinta Rasulullah SAW. Orang cinta ke Kangjeng Nabi Muhammad. Kita modal orang mah cinta baik. Cek sahabat ge abdi mah teu gaduh modal naon-naon Gusti. Ketika sahabat nanyakeun iraha terjadina kiamat, cek Rasul anjeun nanyakeun kiamat geus boga amal naon. Cek eta sahabat, Gusti abdi mah salat ge fardu wungkul, sunatna mah henteu, puasa ge fardu wungkul, sunatna mah tilok Gusti. Ngan abdi boga modal hiji deui naon? Abdi cinta ka Gusti, kumaha saur Rasulullah. Yang akan menemani kamu nanti di akhirat adalah perkara yang kamu cintai di dunia. Kalau kita cinta Rasulullah, masa kita nggak ketemu Rasulullah nanti di akhirat? Mudah-mudahan kita dipertemukan, amin. Yusyarul mar'u ma'aman ahabba. Apa yang akan menemani kita nanti di akhirat adalah perkara yang kita cintai di dunia. Cinta ke Rasulullah. Ibu cinta ke Rasulullah. Cinta ke ulama. Cinta ke kiai. Ke aing. Ngajawab nini cinta budak ngora mani sebel awas ya Dewi. Nu ngajawab Nabi itu Ma'aca Cerodia cinta mani leuleus aing. Cinta ulama Allah, cinta ikuti ulama Allah. Ayeuna loba paham Islam teu pararuguh benar. Ngajarkeun paham kudu benci ka ulama, ulah make ulama, cenah ulama loba salahna, maaf. Ngahartikeun Quran jeung hadis lamun teu make ilmuna ulama sesat jelema nu kitu bener. Quran jeung hadis teu bisa dihartikeun ku otak sorangan, kudu make ilmuna nyaeta faraula. Jeung inget deui urang moal nyaho sujud, moal nyaho ruku, moal nyaho Al-Qur'an, moal nyaho halal haram, moal nyaho puasa, moal nyaho sedekah, moal nyaho nabi, moal apal ka para rasul, lamun eueuh perjuangan para ulama baheula benar. Urang bisa kieu teh nikmat sujud, nikmat ruku, nikmat maca shalawat, nikmat zikir, nikmat puasa Ramadan, nikmat shalawat, nikmat muludan, nikmat rajaban, pan ieu teh meureunan hasil jasa-jasa perjuangan para ulama baheula. Atuh kudu palalinter nyieun jasa ka batur euy, ulah pinter ngadaharan jasa batur. Bener teu? Sing bisa nyieun jasa ka batur ulah pinter ngadaharan jasa batur. Dengan cara apa kita berbuat jasa untuk para ulama? Kita ingat, kita kenang terus itu orang-orang soleh. Karena Nabi mengajarkan inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita ingat kepada orang-orang soleh, ulama-ulama ahli ibadah, maka Allah tontan nurunin rahmat. Mantak lamun aya haulan ulama datang, sabab malaikat rahmat hadir di dinya. Berarti orang keur mengenang orang-orang anu soleh. Ya mapan haul diharamkeun deui. Haul haram eueuh ti dituna. Eta geus eueuh ti dituna deui wae. Atuh sia iraha ti ditu. Geus cicing teu beuki mah cicing menjedog bae. Menjedog. Kuring yakin ya nu halal hadir kabeh pecinta-pecinta ulama. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Jadi ngagungkeun Rasulullah ya teh eusin asepnya. Terus wa nasaru nulungan agama Kangjeng Nabi Muhammad. Naon nu ditulungan? Syiarna tolab ilmu, majelis taklim, kurajaban ditulungan. Di desa sok aya minggonan. Sok aya pengajian. Bapak-bapak, ibu-ibu aya. Ibu-ibu tiap poe naon? Minggu jam 8 pagi sok sakieu nu hadir pinuh ibu-ibu di dieu. Kurajaban ditulungan. Nu biasana 15 urang jadi 500. Alhamdulillah. Tuh kurajaban ditulung syiarna ieu majelis al barokah. Bener. Bapak-bapak aya pengajian tiap malam naon? Sok sakieu lobana nu hadir? Tiluan. Tiluan teh aki-aki kabeh. Nu dua molor, nu hiji batuk. Ustad jadi mamatahan karpet di jero.
hese diajak ngaji, masya Allah. Kadang-kadang karak milu ngaji sekali geus eureun. Kang, ayo ngaji deui cadu aing moal ngaji-ngaji di kadinya. Salila kiai eta keneh nu ngajarna. Emang kunaon sentimen nyindiran aing wae. Kasindir ku guru eureun ta jelema. Kiai mah geus gegerewekan di majelis. Maca nado, maca syair, ngadaguan jemaah dararatang. Bapak perhatian. Penting ieu pangajian. Pek gera-gera datangan sabab ieu kawajiban. Dijawab kuno dendam ka kiai. Waguak di imahna. Eta oge aing nyaho. Penting ieu pangajian. Tapi aing moal datang. Mun si anu mamatahan. Eta jamaah kasurupan gitu mah. Kos nu heueuh diuk pangharupna mimitina mah. Can kasindir diuk diharup. Mulai kasindir ku kiai ku katerangan kelakuanana nyengsol bibir manyun. Guru tuh bae hatena ambek-ambekan. Goblok kiai nyindiran aing. Geser juburna ka lawang panto majelis. Cek batuna, "Kak, di jero ngaji teh, hareudang, gerah. Pantom angin genah." Kasindir deui ku kiai, kalakuanan aku katerangan nu dibaca ku kiai. Ngeser juburna keluar ngadegetan sendal. "Kak, geuning di luar. Nah, panto sempit jajalaneun. Di luar mah bebas diukna, aing bisa ngelonjor, bisa nangtung, make sendal, bisa balik pangheulana." Leungit eueuh eta. Hilang ditelan jurig. Maaf nasihat nu disampaikan ku guru urang para asatid para kiai eta teh obat nikmat pikeun jelema nu cager bari boga iman dianggap vitamin, pikeun jelema nu boga penyakit dianggap pahit obat. Amis nikmat vitamin menyegarkan. Gitu atuh. Ieu mah diobatan ku dokter penyakit lain narima kalau kamolotot ngadat ka dokter goblok, ca dokter goblok. Cek dokter, ieu mah cenah lain penyakit budug wungkul ieu mah. Lain koreng wungkul ya penyakit, nah stres ongkoh ieu mah jelema. Ayyuma abdin atatuhu mau'idatun fi dinihi innama hiya ni'matum minallah sigatun ilaih fa in qabilaha syakara wa kana minal mu'minin. Di mana-mana datang ka anjeun nasihat agama nu disampaikan ku para ulama eta nasihat teh nikmat pikeun araranjeun kabeh. Lamun anjeun narima kana eta nasihat maka anjeun termasuk jalma-jalma anu mukmin. Cirina jalma mukmin resep narima kana nasihat. Sok sanajan pahit dianggap jamu, dianggap obat, amisna dianggap pitan. Gitu. Ya mah kalakah benci dendam ka kiai nu ngajar, kiai balik dipegat di jalan. Neang babaturanana. Hei, karan. Kiai nu ngawalna santri tiluan. Kuduna santri jadi benteng. Nempo kiai dipegat ku preman. Santri maju, kiai mundur. Kula nu nyang hareupan. Gagah santri. Cek kiai, bisi nyerang kumaha tah? Nya nyerang mah urang lompatnya bareng cek. Goblok santri. Cek santri, enak ya megat-megat guru kula. Sok nyindiran we tah macam-macam aya ceramah. Aya kitu mah tuh obat eta mah mang. Kula ngadat kitu ka guru kula. Amang noel guru kula, kula noel ka amang. Bela perlu urang patoel-toel bae dah. Ambe ribet. Cek preman, oh lah capek, jadi beres damai. Ya malain kiai dihajar ku preman dihadang santri mangpret kabur mau berkat kiai. Cek babaturanana itu kiai tinggalin, kan bae diperkosa ge hegae. Goblok tah santri ampun aing. Aduh. Harus seperti Sayyidina Ali ketika membela Rasulullah mau hijrah, Sayyidina Ali siap jadi benteng. Rasul dikepung rumahnya oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, pemuda Quraisy Mekah. Karena mendapatkan pengumuman dari Abu Jahal disayembarakeun barang siapa yang mampu membunuh Rasulullah, hadiahnya 100 ekor unta. Pemuda Quraisy Mekah tengah malam datang ngempung rumah Rasulullah. Di dalam rumah berdua Rasulullah sama Sayyidina Ali.
Allah tengantep rasulna di aniaya. Allah ngutus malaikat Jibril, Jibril turun bimbing Muhammad rasul kaula supaya bisa selamat. Jibril datang menghadap Rasulullah. Cek Rasulullah, Jibril di luar geus dikepung imah kaula, leres Gusti. Arek naon ngabunuh anjeun. Anjeun kedah keluar ayeuna jeung kaula, cek malaikat Jibril. Ai Ali kumaha? Keun Ali mah tinggalkeun bae di dieu. Dan nu diarah anjeun ieu ke orang Quraisy Mekah. Kaatu kaula rek ngobrol jeung Ali. Rasul ngobrol jeung Sayyidina Ali, ya Ali kaula rek keluar jeung Jibril sabab ieu pemuda Quraisy Mekah geus ngepung ieu imah di luar. Rek ngabunuh kaula. Ngan anjeun moal diajak, anjeun terakhir di dia we nunggu di imah. Kaula ek dibimbing ku malaikat Jibril. Anjeun siap di dia yang hareupan sorangan. Ditinggalkeun ku kaula cek Rasul. Kumaha jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, silahkan keluar, selamatkan dirimu, jangan hiraukan Ali. Kalau seandainya Ali mati malam ini keroyok orang Quraisy Mekah, jangan khawatir ya Rasulullah. Nanti di belakangmu akan muncul beribu-ribu Ali yang siap membela agamamu ya Rasulullah. Hebatna Sayyidina Ali. Saur Rasulullah, Ali tempat sare kaula, tempatan ku anjeun tu kamar kaula, ieu sorban kaula pakai selimut ku anjeun. Kaula rek keluar. Dibimbing Rasulullah ke malaikat Jibril dengan cara mengambil tanah satu kepalan tangan. Kata malaikat Jibril, bacakan surah Yasin. Lalu dibaca oleh Rasulullah, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sampai kalimat la yubsirun, kata malaikat Jibril, lempar tanah itu keluar. Dilempar ke Rasulullah, eta tanah kena ka pemuda-pemuda kabeh nu aya di luarin rumah Rasulullah, ngadadak kasirep sing galoler sare, bahkan anu ngadadak jara dipatung. Hareupeun imah pantor Rasulullah anu keur kieu, taneuh nepi manten kieu terus. Rasul keluar malaikat Jibril, kaget aya orang kafir keur nangtung. Jibril, tenang Gusti, patung. Jelema Jibril, nya tos disirep. Airet kahanap loba nu galoler Jibril geuning loba. Cek malaikat Jibril, pan ieu jelema nu rek ngabunuh ka anjeun teh. Jibril karunya. Akhlak Rasulullah mulia anak. Daya dendam sakitu ka jelema norek ngabunuh. Mun Syekh Mubarak moal kitu. Jelema rek ngadek. Jadi patung. Cokot ku aing golokna. Nah, bagian aing ayeuna. Rasulullah enggak dendam, urang mah dendam, bener tuh. Kadang geuning tatangga pelit dibalas pelit deui. Giliran loba rambutan. Cek calakina, kirim tatangga karunya 2 beungkeut mah. Nu mana eta hareupeun imah? Teu hararayang mereka si eta. Kakak mah teh inget, mehna ge boga naon tara ingeteun ka urang. Ngeunah di manehna teu ngeunah di urang. Aya nu kitu ibu-ibu. Nya di dieu mah aya wae. Ku teh dieu lolobana. Rasul man teu dendam. Cek malaikat Jibril engke ge cager deui Gusti. Akhirnya Rasulullah berangkat. Nyamper Abu Bakar Siddiq langsung ke Jabal Sur. Di sana diselamatkan. Allah membalas tipu daya orang-orang Quraisy Mekah. Dengan cara apa? Ketika sudah masuk Rasul dan Abu Bakar Siddiq, Allah ngutus laba-laba menutup pintu Gua Hasur. Allah ngutus burung supaya bikin sarang di depan pintu Gua Hasur. Jadi lamun jelema kadinya datang teu percaya di jero gua aya jelema. Sabab eta pintuna katutup ku sarang laba-laba. Gitu. Jadi tipu daya Allah lebih dahsyat. Sok sanajan aya orang kafir di Indonesia rek nyen tipu daya ka orang Islam Indonesia, hati-hati. Disabaran ke urang mah nungguan balasan tipu daya ti Allah we nu lebih dahsyat. Bener tuh? Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Mudah-mudahan Allah bisa ngabuktikanana urang diselamatkan umat Islam di Indonesia, anu keur berjuang umat Islam di Indonesia. Allah mansur man nasraddin. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ngabela agama Islam sing diselamatkan menang pertolongan ti Allah, diberi kekuatan, diberi kemenangan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal.
Hadirin hadirat rahimakumullah, nulungan agama Allah, wansur. Terus wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Naon wattaba'un nurut kana parentah-parentah sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasilna tina rajaban naon atuh Asep nu mahdohna salat 5 waktu ulah ditinggalkeun. Teu cukup urang hiasan kunaon ku duhana, tahajudna, istikharahna, salat hajatna insya Allah. Mudah-mudahan emang fatna hampura lahir batin tidak segala kekurangan. Naik setengah 10 beres setengah 12. Geus ngarai kana jubur-jubur ya 2 jam. Sing berkah si paranjang umur sadayananya. Mudah-mudahan sampai Ramadan kita dikuatkan oleh Allah. Nu daragang, nu usahana, nu jadi di karyawanna, nu tanina, nu nyupir, nu ngojekna, sing leuwih diberkahkeun ku Allah rezekina yang bakal ibadah. Can ditutup ku doa, mumun, tati, nunung. Teu sopan sia mah diuk heula. Ngadua, aminan atuh. Butuh ku doa teu? Siapa yang butuh dengan doa silahkan duduk kembali. Tolong diaminkan. Nu teu butuh, balik bae. Didoakeun sia. Ayo, ya, nu balik dia lah. Isukan salakina karawin deui. Itu diuk deui sieun. Tak aminan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا يا الله. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول أمرنا في حسن العمل ورزقا واسعا لا تعذب عليه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Mudah-mudahan barokah Fatihah beliau khusus deui kanggo Jakarta. Mudah-mudahan sing aman, tentrem, damai, ulah aya gesekan, ulah aya ributan, ulah aya peperangan. Ya, naon sababna Jakarta ibu kota Indonesia. Laras teu? Lain milik orang Jakarta unggul tapi milik sarerea bahkan jadi puseur